Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun namanya Abdi Sabian Aisyah. Dinten nya abdi bade ngadugikeun warta nu berjudul Pendaki Leungit Dua Poe di Gunung Geus, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Yogi Sutisna 40 tahun kapagi salamet sanggeus nyasap di Gunung Geus, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Maina kapangikuti tim SAR gabungan keadaan setengah sadar di semak belukar nu aya di sisi gawir. Kejadian kasasabna survival asal desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor eta teh awalna basal manehna jeung dua babaturana ini ngalakukeun pendakian Senen tanggal 7 bulan genep tahun 2021 sakira jam 16.00 WIB. Han setengah jam perjalanan Yogi kecapean jeung ngabejaan kadua babaturana moal ngalanjutkeun jalan salila dua dinten jeung babaturana hirup manehna ngan ngandeukeun minum air seni sorangan. Maena ngaku tujuan ngadaki Gunung Geus nyata edek jarah jeung ngadoa. Babaturana Nana Arif Gesti Jailani 40 tahun jeung Ahmad Soleh 25 tahun. Lamun didatangan sato buas henteu ngan aya suara mistis anu ngagereng pas eta abdi ngan biasa pasrah. Berharap aya patani nu manggikeun abdi jeung akhirna abdi berhasil kapangisangan kondisi anu salamet ujar. Jalur eta teh lain jalur pandaki. Jeung tepat jam 17.38 WIB, arwah tiluan berhasil manggih Yogi dengan kondisi anu leuleus di semak belukar nu aya di sisi gawir. Awakna geus dikurubun sideum jeung hideung cek tulisan. Sakian warta anu berjudul Pendaki Leungit Dua Poe di Gunung Geus, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.